Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, wilujeng enjing patepang deui sareng simkuring Nur Aini dina program Warta Sunda. Pemirsa, Festival Budaya Sumatera Selatan resmi digelar dina dinten Jumat kaping 16 Mei 2025 di situs Karanganyar, Sumatera Selatan. Festival Sriwijaya teh mangrupa kagiatan rutin nu disayagikeun ku pamarentah Sumatera Selatan pikeun ngangkat nilai-nilai tradisional jeung pikeun ngeling-eling kajayaan Kerajaan Sriwijaya. Acara bubuka festival lumangsung di Kanal Kuna kalayan panggelaran teatrikal nu nyaritakeun pelayaran Kerajaan Sriwijaya jeung kadatangan Dapun Tahyang ka Palembang. Salianti eta, dibacakeun prasasti nu jadi tonggak ngadegna karajaan serta dipitonkeun tari Adiluhung Gending Sriwijaya. Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, oge iling biung dina eta acara. Ketua Pelaksana Festival, Ahmad Najib, ngajelaskeun yen milihna lokasi ieu teh pikeun miara situs sejarah jeung ngenalkeun sajarah Kerajaan Sriwijaya ka masyarakat. Salila 7 poe, festival nampilkeun rupa-rupa kasenian jeung kadaharan khas ti 16 kabupaten jeung kota di Sumatera Selatan. Museum Sriwijaya oge dibuka haratis pikeun umum, kalayan nyayogikeun koleksi nu ngajelaskeun sajarah kerajaan maritim panggedena di Nusantara. Pamirsa, mun sakitu dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Dina program Warta Sunda, simkuring Nur Aini, seja amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum.